lamun minantunangan sakadar boga Innova doang kita ngaji sirana siratu goblok tau minantu iya dongeng mama tah nu mantak didongengkeun kunaon ku ari kiai milih minantuna teh asal boga kendaraan bae kulama lamun ngadenge kiai ngawinkeun anakna cenah jeung nu sugihu anu masantren di mana urusan sugihu masalah tapi ieu budakna masantren di mana teu pati masantren cenah ngan sugih ya teh kiai bebelepet eta budak kiai bebelepet eta kiai naonan geus tur urusan sugih urusan susah nomor 2 yang penting nyana pasantren cenah geus dianu oh kiai anu ngawinkeun anakna jeung anu keluaran mana di anu diiring cenah di anu diiring tamatan naon lain maling siap sugan teh diiring anggeus tuh jadi kabongkar tak ku Samsiah mah geus inokos kieu karana qadiya salibah kuliah muwajahah bijihati daiman berarti engke ngahartikeun lana wallahu alam bimuradi sama sakali tah aya sama sakalian disundakeun anak sama sakali sok boleh mata timimiti mata manusia datang ke muata makhluk mual aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah daiman bijamiil auqat wal azman sok boleh waktu jeung zaman mual bisa neuleuh ka Gusti Allah titik kan mantep tapi geus itu ngaranna tah cek kula manu karolot nu mendingan ngaraji mantek bae mondok babejakan nu di imah nya haji mondok lah ngadenge kiai jakos kitu ngajina di mana ngaji mantek daun tuh jangan ini teh nyaho jacena kudu muara gaji mau martil teh nyeun imah meureun masyaallah teh hese gaji teh hese tah eta kakarak sapil sapat encan lamun nyokot hukum sakumaha nu kamari make usul fikih ieu mah jurusana filsafat lain lalagaan tah dek datang kadinya teh dek datang kadinya tah nyokot jangguatan ilmu kalam engke kan kurang dikodiakeun engke bisa kurang dimunazarahkeun nu mantak ilmu kalam lain ilmu galbi eta mah sakadar ilmu lisan nu kos kitu mah bisa dimunazarahkeun bisa dimujadalahkeun bisa dimudafaahkeun kumaha niatna masing-masing lamun memang ieu tawajuhul kitu khosmi baina dalilain benazarah ngaranna lizharil haq tapi lamun ka dituna lain niat lizharil haq bisa mujadalah bisa mukabaroh bisa mudafaah munazarah tamangge ka ditu ilmuna Husainiyah Waladiyah kitabna ka ditu aya nazoman mama gentur mama Sati binul Letik teh tah eta ngajina tah ngadenge kitabna ge urang mana Husainiyah jadi ge bi Husainiyah di imah urang mah ya eta kos itu Waladiyah tah eta leutik kitab dah wararese diaji tuh geus lamun kurang dimunazarahkeun bisa kurang ieu paham nu tadi bakal kabongkar ke lamun ieu salibah kurang ditanakud geus lamun teh matina daimah kadituna bisa ka mana jurusanana lamun tina salabiyah bisa ka mana tanakud ngaranna kos kitu tanakudun khulful qodiyataini fi kaifin tina kef jeung kam ijab jeung salabna kudu cokot hiji kuliah jeung juziyahna kudu dicokot hiji berarti lamun tina salab jadina bakalna mujabah ijab lamun tina kuliah jadi berarti juziyah berarti engkena jadina berarti ieu qodiyah teh mun ditanakud kurang bisa na engke mujabah juziyah islamun mujabah juziyah make ba'dun geus ba'dul amsar ya rahu
sawarehna mata bisa neuleuh ka Gusti Allah. Beki puyeng bae sih mana nu benernya. Ieu mah keur carita ku situ. Tinggal cek aki-aki isi kiai ngaco tah naon. Sia tah aing ngaco. Sawareh mata bisa ningali ka Gusti Allah. Contona mana? Kangjeng Nabi waktu keur Mi'raj pan Kangjeng Nabi teh walaupun cek Siti Aisyah saha anu ngomongkeun Kangjeng Nabi neuleus sasar cek Siti Aisyah, tapi kan kaul mutamad-tamad tetep Kangjeng Nabi ningali ka Gusti Allah ngan ningali na teu bisa ngabejakeun lantaran eta mah mukhalafah lil hawadis khusus Kangjeng Nabi bae. Sakumaha mukalamana Kangjeng Nabi Musa ka Gusti Allah di Gunung Tursina. Apa sarua mukalabah jeung ningali teh ya. Batak pangkat tage Kangjeng Nabi Musa adalah kalimullah, Kangjeng Nabi Ibrahim adalah khalilullah nu pernah ditegor ku Gusti Allah. Kangjeng Nabi urang habibullah lantaran pernah ningali ka Gusti Allah. Berarti aya nu ningali ka Gusti Allah teh eta Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Musa. Waktu Kangjeng Nabi Musa unjukan ka Gusti Allah, ya Rabbi arini Gusti deuleukeun abdi atuh ka Gusti. Kaifa tuhil mauta kumaha Gusti teh ngahirupkeun para raeh teh ari ini Gusti coba abdi hayang neuleuh ka Gusti. Yeuh cek Gusti Allah teh moal bisa aya nu neuleuh ka kaula idza ra'ayun mata di mana-mana nu hirup neuleuh ka kaula idza ra'ani mata bakal paeh. Di mana-mana nu ngegelempeng ningali ka kula tafarraqo bakal hancur. Mal bisa Musa kajen ku kumaha Kangjeng Nabi Musa ngotot tetep hayang ningali ka Gusti Allah. Neuk naonan sa Gusti Allah neuleuh ka hayang tambah-tambah keyakinan. Emang teu yakin? Yakin tambah doang Gusti. Eta kan bisa ngotot ya. Ikos kitu mah tuh gerak ka Gunung Tursina bae ge ka ditu atuh langsung gancang bae ge bakal kapanggih di hareup dongeng Kangjeng Nabi Musa mun teu ngabesan ieu panyakitna ngabesannya engke datang ke gunung Musa ikhlan alaik bil wadil muqaddas itu dek ngarep ka aing ulah make tarumpa iceun ikhlan alaik copot ku Kangjeng Nabi Musa langsung kumaha tah pan memehna puasa heula nyepen heula 40 peuting nu mentak kuari aya riyadhah ulah kaluar di imah kudu riyadhah di kamar bae jeung ulah kadenge sora di mana tuh di leuweung ulah ngadenge sora-sora makhluk aya pantarekah kitu teh supaya engke datang kris luk tilu wah sasar ieu bangsa Golkar dewe ya iya suci kos kala itu Kangjeng Nabi urang di Guha Hiro Kangjeng Nabi Musa di Gunung Sinai falamma tajalla di mana barang Kangjeng Nabi Musa Gusti Allah tajalli katembongan geus teu hese nyaritakeunana Musa soiko ngajungkal Kangjeng Nabi Musa pingsan teu kuateun mata ceuli ngadenge atawa neuleuh Kangjeng ka Gusti Allah moal kuat Musa soiko tadi mah keur carita ari ini anzur Gusti abdi deuleukeun hayang ningali moal kuat tetapi nu jelas mas sebagian mata aya nu bisa neuleuh ka Gusti Allah ngan teu meunang dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Musa gen Kangjeng Nabi urang teh nyaritakeun ningali Kangjeng Nabi Khalilullah Ibrahim teu ningali teu nyaritakeun neuleuh ngadenge jeung tegoran-tegoran hanya tarjamahanna bae moal kuat anjeun kula nu ngarasakeunana seperti eta apakah waktu eta Gusti Allah aya dirinya lain ditajalikeunana waktu dirinya Gusti Allah mah di mana bae mun ayeuna ditajalikeun di dia lamun ditajalikeun Kangjeng Nabi urang di ditu di Sidratil Muntaha di dinya lain Allah di dinya
tajalli na didinya Allah mah di mana bae aya sakumaha getih nu aya di awak urang di mana bae aya sakumaha saripati nu aya dina kitu caipati di mana bae aya sakumaha susu salobana susu didinya aya protein yo gede na dunia aya Allahan Allah di mana ditajalikeun anak urang kapanggih didinya ngan moal paling ulama melalui rasa deket jeung Gusti Allah maka dimensi kagenep awak urang teh aya panca indra 5 indra ditambah ku Gusti Allah bagi jelema nu hudang peuting jeung zikir ka Allah dengan cara tersendiri dibere indra ke-6 dibere indra ke-7 dibere indra ke-8 dibere indra ke-9 geus datang ke 9 lantaran ieu awak urang ge aya 9 lain 5 nu sabenerna mah ngan anu dikaharepkeun 5 nu kudu diistighfarna 9 geus engke indra di luar nu 5 datang ke 9 kos kumaha eta Tuan Syabdul Qadir buka aya 40-ha di ditu aya di dia aya kos nu nyandung mah di nu ngora aya di nu kolot aya tapi beda-beda waktu pantau mah tah kos kitu Bung Karno di Digul aya di Tanah Abang aya di Tangerang aya pancen bisa kos kitu moal kaharti ku sia mah sebab sia mah beuki tempe kene daharna kan sekupina menang ngridit kene kahalangan ku eta moal bisa kiai nu masih kene proposal-proposalan jauh jeung Gusti Allah kiai nu masih kene anslub dina kos karar itu jauh jeung Gusti Allah moal bisa kahalangan ku eta aya secuil bae dunia di jero hatena eta lah nu jadi hahalang antara dirina jeung Gusti Allah moal bisa dan nu mandak di dieu mah berarti kacaritakeun mah urang teruskeun wa hadza mahsusun li ru'yatil mu'minin lahu fil akhirah lamun tadi pijamil auqat wal azman mun kurang ke ditanakud jadi panjang geus tamah jang sakadar naon kitu neuleuh doang mun dijadikeun ke jadikeun qodiyah nasalibah kuliah muwajahahna engke kurang ditanakudna bakal ki engke bakal terjadilah sebahagian bisa neuleuh seperkecil ngan khusus teu meunang dicarita-caritakeun ngan nu jelas tetap di dunia mah Allah teu bisa kadeuleu tapi di sorga mah engke Allah kadeuleu mana dalilna ieu dina Al-Qur'an wujuhu yauma idzin nadhirah engke nu kuari darariuk di majelis taklim nahan lapar bari hareudang ieu teh ngadengikeun kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala nyulusup ka jero hate anu tatadina encan resep ibadah tambah kuari ibadahna jadi resep nu tatadina teu make salat sunah qobliyah badiah jadi tambah nu tatadina tilok hudang peuting kuari jadi hudang peuting nu tatadina tilok daek nyekel tasbih kuari tasbih nage loba dijualan blon namah tuh jualan tasbih rada daek nya kuari baca kelantas be nurutan para aulia Allah ti peuting teh maca sholawat zikir malah bebe jaka kiai lah umur kula kiai geus aya 60 tahun perusahaan kula geus dibikeunan ka anak kula hayang ngamantepkeun diri ka Gusti Allah coba kiai pangnuduhkeun oh hayang geus bebeneran ya bener moal ka bita deui moal sok ka dieu dire ku kiai asalnya sia asal sia balik deui ka usaha ku guru torekat mah disia-sia sanajan aki-aki digantung sia ku aing oh kiai panggantungkeun bae modar sia beneran kan bener karak bere mulai zikir tengah peuting nah pikiran lagi geus tinggal nungguan paeh bae jaya harta geus dibikeunan ka anak kabeh geus ieu mah geus tinggal sebatang kara bae ka Allah bae kuari mah hampang bakalna ibadah anu masih keneh pabelit jeung warung pabelit jeung sawah pabelit memal anu mere sasaha ge lantaran moal jadi kudu dinolkeun heula ulah aya tulak talu kana dunia siap abdi salantaran umur ieu geus 60 tahun teu geus bengek asana moal kebal deui kieu mulai hampang oh kiai lamun ti keur ieu kula ibadah
ulah loba omong geus kuari bae ulah ti keur ieu Japan nyandung ka Karawang ge sabar heunya geunya karena kuari bae jang horeng ngeunaheun jasa jadi kayak ibadah teh eta insyaallah kaduh baheula teh mun aya nu nuduhkeun baheula geus ulah loba omong kuari ku ngeunah-ngeunahna teh aki-aki tinggal nini heuy tiris sak nini tiris tadeui nini lain aya deukeut mangadu-ngadu tonggong nini teh nyawa lalakon sia aing keur ka Allah ge ka Allah bae aya waktuna tiris ieu gangguan pertama bagi aki-aki tadeui nini make jeung tiris-tirisan segala aduh masyaallah asal aki-aki na atuh geus berarti moal beres da zikirna teh ulah geus deui lah geus kolot ieu keur ka Allah ye ka Allah lah karena kuari bae tungtung mah penting lain zikir ngadu omong jeung nini dikit maut mawa kalimatun thayyibah ketika manehanana sakarat naon nu dipake kaberat naon dipake kaberat warung geus dibikeunan ka anak sawah geus dibikeunan ka anak kabeh imah geta ieu mah jang bungsu bae abah mah seakan-akan numpang bae di sia ketika sakaratil maut dipake kaberat atuh ngeunaheun polonyon maca la ilaha illallah nage babari jasa la ilaha illallah dirurub kabeh dirurub sakujur awak kunaon atuh begitu dek dipandian aneh senyum ja tadi keur sakarat mah henteu ieu lantaran tanda bahwanya nikmat jasa ibadah ngan sakadar sabaraha taun tapi bakal dibere surga ya Allah ya Rabbi mun urang ngabayangkeun kadinya naon hartina kanikmatan dunia kaladatan dunia bandingkeun ku urang jeung kaladatan akhirat dunia sakitu ngeunahna ge aya watesna jeung teu ngeunah nu sabenerna mah riweuh nu aya tapi di akhirat jaga anu hakiki kanikmatanana senyumnya tah nu ngaji bae teu eureun-eureun ngajina lillahi taala dakwahna lillahi taala geus kabeh lillahi taala ketika maot eueuh kabeng berat la ilaha illallah nikmat nu di akhiratna engke bakalna teu aya hisaban lantaran deuk naon nu dihisab atuh ja kabeh geus dibikeunan nyana sebatang kara aja ka Allah maot di akhiratna wajah-wajahna wujuh yauma idzin nadirah beungeutna marah mai beungeutna harerang eueuh problem lantaran nya mah geus teh dihisab deui diasupkeun ka sorga digiring bigoiri hisab datang ka sorgana engke ila rabbiha nazirah engke di ditu bakal neuleuh ka pangeran nu kuari ku urang disembah zuhur Allahu akbar asar Allahu akbar maghrib Allahu akbar insyaallah akbar Allah nu maha agung subuh Allahu akbar di samping eta urang zikir Allah 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 maca sholawat urang kemudian zakat karena Allah haji karena Allah nu ku urang kuari disembah-sembah Allah 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 engke mah kadeuleuh bakalna di akhirat ieu takan neuleuh mun cek tadi la tudrikuhul absar Allah teh moal kadeuleuh ku mata horeng di dunia di akhirat mah ahli sorga bakal ningali ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala bahkan begitu neuleuh ka Gusti Allah eta kanikmatan-kanikmatan sorga anu ngaran bubuahan anu ngaran inuman anu ngaran kendaraan anu ngaran bidadari kabeh eta teh sakumaha lebu bae dina harti neuleuh Gusti Allah mah ngeunah jasa dibandingkeun jeung dadamelanana kanikmatan nanaon mantak hayang neuleuh bae ka Gusti Allah supaya kaharti cenah kiai kieu supaya kaharti mah urang bobogohan 100% kali sarwiti di Cikupa kuari urang dikiriman kue cincin nu bolong teh dinanan nemen ku urang teh ngan teu di minyak misikan doang teu di minyak misikan doang ulah aya batur endek nu geus ieu nu aing nu kabogoh aing moal didahar ku aing boro-boro ku sia dek dideuleuh bae neuleuh lagi aing geus ngeunahkeun jasa.
mah kue bego kue tinggal kue aing mah deuk neuleukeun bae sebab neuleuh kue cincin asa neuleuh bobogannya na bae iya jasa iya liwat jasa neuleuh kue cincin aduh ku jada ngan teu di figuran doang ja kue ieu mah tuh ngan teu di minyak misikan doang ja kue di toel henteu di dahar henteu ngan di kieu doang ke di amban kuna eta ku nikmat jasa bogoh ka Nya Sarwiti dikiriman kue keur mejeuna kieu pas dek di dahar ku nyana di imah teh lah jaya mah kue di nunan nenen ge tungkeun basi maning di dahar bae kakarak datang ka bibir doang aya suara Sarwiti na siapa sama Sarwiti? Waalaikumsalam. Saya tak. Abi, Kang Jahit. Barang di dalam buka Sarwiti. Kue raga gue. Kue raga kemana mah rentek kajauhan. Oh Sarwiti sayangku, masya Allah. Eta kue cincin lu kamari di nana nenen teh ada di minyak bisikan leungit ragak sabodo ku ucing ku kotok los. Sebab aing mah aya nu nyieunna. Tuh kan eleh tak eta kos kitu eta engke dibere bidadari dibere segala barang deuleu Allah eueuh naon Allah jang sia kabeh aing mah jeung Allah bae teu eta kos kitu lamun ditanyakeun eta geus beres kapanggih ngobrol teh jeung Sarwiti ai kue ka mana suabodo artian kue kos kitu ieu aing mah geus ngobrol neuleuh bibirna neuleuh geus los jang sia kabeh weuy sama kue ku ucing suabodo teh geus tadi pirale sebab deuleu bibirna komo geus senyum masya Allah nu mantak loba jawara sahektar pican kakarawangkeun senyum teu kuat asa senyum tah senyum masya Allah nu di imahna ngomong bae euy dijualan bae deuk dibawa ka mana ulah ngomong deuk dijual deui nu ditu ge deuk dibawa ka mana ka Subang kamari Karawang gua di ka Subang emang kunaon gitu aduh ngomongna doang ayo jeung urang rawakidang ka mana memonon sia kadaran di akang-akang atuh beuh ieu mah ngomong sadaekna bae teh teh pan urang beuh hate teh aja jantung kajenting keur hareudang ngecep betis diaakeun ku urang Subang langsung retiis komo hajunya na bari nyuguhan masya Allah bari seungit anu di imah mah bau kelek mantap kajun teu hayang ka di imah bau kelek di deuleu ieu na behana talina nu hiji hideung nu hiji beureum masya Allah isi budak tapi anakan bae tetap kan itu diakangkeun jadi sakali diaakan cokot tas dan ka jero kamar sabaraha eta aya panggil 100 juta malah nu di imah mah boros 100 juta hayang 100.000 ge bau urat perangkal sebodek ieu teh eta doang tah teh eta kos kitu na ieu Gusti Allah bakal katingali jaga di akhirat urang mantak geus lah ulah pati dihayal-hayal teuing dunia saayana meunang ngatur Gusti Allah geus rapih Allah ngatur waktu urang lahir ke alam dunia geus diatur ku Gusti Allah rezeki urang loba jeung saetikna mentak lamun masih keneh ngudag-ngudag bagian urang saetik mah saetik bae teu diudag loba mah loba bae nemahna nu ku Allah bakal dideuleu kana papasten ti Gusti Allah jeung babagian ti Gusti Allah ieu nu bakal ngahampangkeun sakaratil maut teh nomor kahiji nomor kadua hadis Syaikhain cek Bukhari Muslim innakum satarawna rabbakum sayyana ranjen kabeh bakal neuleuh ka pangeran ranjen kabeh kama tarawnal qamara lailatal qamar lailatal badri
sakumaha anjeunna heuleuh kana bulan purnama kana bulan dina bulan purnama hartina lain Allah kos bulan hartina urang teh bakal neuleuh ka Allah kos sakumaha urang neuleuh ka bulan jelas berarti dina pada jelasna adapun teu bisa dicaritakeun kos kumaha nama di akhirat ge hese nyaritakeunana lantaran ke kadeuleuhna beda-beda ku Kangjeng Nabi urang mah Gusti teh kitu kadeuleuhna ku Kangjeng Nabi lain mah kitu ku para wali mah kieu tergantung kumaha martabatna masing-masing kacintaan urang nu kuari bakal nembus engke kana kaindahan Gusti Allah sebab nu dideuleuh teh pan kuari cinta urang ka Gusti Allah cinta urang 100% kitu bentukna cinta urang 20% 80 kitu bentukna cinta urang 80% kitu bakalna tan mantak cinta urang ka Gusti Allah na tanda cintana daek berkorban tah jang agama jang ulah-ulah harta yo nyawa ge ku aing dipersilahkeun jang luhurna agama Allah henteu aya jual beli jeung dunia teu aya nu mantap Osama bin Laden jeung teuing aing mah dibunuh ge harta aing wabeh jang liilahi kalimatillah Saddam Hussein aing mah pokona perang liilahi kalimatillah sanajan loba ti sisi ti gigir ieu itu teh di negara urang mah emang kitu bae lantaran demokrasi diulahkeun urang mah bener diulahkeun urang mencintai jelema-jelema anu jihad fisabilillah mata si ka urang mah naon hilir mudik simpang siur berita teh Muammar Gaddafi urang kumaha caritana atuh jeung urang ditu coba tanyakeun Muammar Gaddafi kos kumaha nyawana dikorbankeun daripada orang kafir asup ka negara aing ka Libya maning aing jadi tebusanana keur disingkatkeun seperti eta masyaallah jeung di berbagai negara-negara nu mantak wani perang daripada diobok-obok ku kafir sabalikna di Indonesia kajen teuing urang mah ulah perang mah hese liweuh agama mah lah eta mah masing-masing bae ciut kuari agama di negara urang luhurna agama ku perang sakitu bae geus lamun perang luhur bakal agama mantak Baghdad mah teu aneheun rakyatna perang teh sebab negara tertua di dunia lain kakarak sakalinya na macaan sejarah Iran diperangkeun lain kakara kuari tiba heula rakyatna ti SD keneh geus baca sejarah negara urang negara perang mantak unggul datang ka kuari Arab ketika teu diperangkeun kuari tak sirana siratu kos kieu kaayaanna Indonesia teu diperangkeun ieu kuari amburadul HP ambalaya di HP bluetooth na geus teu bareres mah boro-boro budak ngora ustad ge didinya nu aya BH-an doang nu aya sempakan doang tarolol jasapan goblok tolol lain seuri saya mikir goblok karo bahaya di urang larangan di urang teh di zaman kurang keur ngora mah kapan larangan begitu naik deka Bandung teh deka Bandung lantaran aya isu loba anu ngajualan itu gambar-gambar bugil eta di bus polisi Masya Allah tukang-tukang dagang coba dideuleuh tukang rokok tukang majalah takut ada yang jual gambar-gambar ya Allah ya Rabbi keur kula masantren di Garut lamun deka Bandung jurusan Cicaheum atau Bon Kalapa eta dioperasi heula tadi mobil teh operasional besi aya nu ngajualan kos kitu lantaran dilarang ku negara di Cicaheum ka Tasikmalaya naik bus deui besi aya deui polisi kuari mah polisina nu merean di HP polisi ge aya goblok dibikeun ka babaturanana ambalaya ne kumaha negara urang coba aya pemandangan geus eueuh rem berbagai tayangan-tayangan dan lain sebagainya informasi wahara jasa melalui HP internet dan lain sebagainya mentak cek Gus Dur belum siap Indonesia untuk menghadapi era globalisasi Cak Amin Rais siap sudah cek Gus Dur belum siap coba dah lihat bener bae kuari kebablasan pemajikan geus boga anak 5 menta cerai akibat Facebookan geus boga anak leungit saminggu akibat Facebookan
pemajikan di Tangerang tah nu sugih teh ya Facebookan jeung urang Kalimantan leng kuari geus boga incu make street keneh kapan nini lantaran Facebookan jeung budak ngora bolon panet itu bolon ieu ablaul bolon ditinggalkeun geus boga incu lain saeutik di kalangan pejabat ge kararitu terus datang ka handap deuk kumaha kaharepna ieu kakarak zaman datang ka tahun 2012 menghadapi 2013 lah 2013 ieu geus kos kieu ulah diharapkeun 14 15 ka itu makin bagus ma min zamanin illa badahu syarrun min zaman maka ditu beuki boblok ulah diharapkeun mantap anak nu teu dipasantrenkeun teu nyahoon ka salat teu waka disalahkeun anak bapana heula anak tadi diajikeun tadi pondok pasantren kan deleukeun ka hareupna kuari bae geus kos ieu komo ka hareup lamun bapa jeung ibu hayang salamet ka hareupna nyahoon ka Allah pasantrenkeun anak kadituna bahaya emang kumaha ya Allah ya Rabbi ieu lain lalagaan kuari mah geus teu kuat sakumaha cek Gus Dur belum siap Indonesia naon sababna anehan cek orang cek Gus Dur teh orang Indonesia masih aneh jadi nemuin apa-apa aneh kok bisa gitu Gus iya di Jakarta aja ada motor nabrak ayam masih digulung-gulung aneh Gus Dur tak kos itu kirain siapa itu ada apa itu ramai amat ayam ketabrak motor atau kenapa ditonton geus nyaho kotok katabrak ditonton keneh bae di Indonesia mah blon atau komo organ tunggal kotok katabrak bae ditonton atuh organ tunggal teu make calana-calana acan atuh caronton ku sia itu ieu kaharepna ya Allah ya Rabbi na wakil cek sagaul murad la tuhitu bihi nu dikarepkeun teh henteu ngamot henteu ngaliputan mata teh ka Gusti Allah wa huwa yudrikul absar Gusti Allah ma anu neuleukeun ka seluruh mata ya roha Allah maneulekeun ka urang wala tarahu mata teu bisa neuleuh ka Gusti Allah tapi Gusti Allah neuleukeun ka mata urang urang teh neuleukeun jadi kicepkeun age ku Allah dideuleukeun age ku Allah sedengkeun Gusti Allah maneuleukeunna ka urang teh ihata yuhitu bihi ilman di samping neuleuh kanyahoan deui ieu muhit ihata teh kos kitu pan urang ge neuleuh ngan teu nyaho urang kadeuleuh urang neuleuh itu ngan teu nyaho deuk ka mana urang neuleuh itu tapi naon maksudna teu nyaho Allah mah nya neuleukeun ka mata urang nya nyahoon nu matak geus teu kudu hese-hese nyiksa jelema teh lantaran nya adalah nya kanyahoan urang deuk asa-asa kieu isin amat ka Gusti Allah deuk dipereumkeun bae aya bae nu liwat susuna gede beureum beun sabelah ieu dangeut Allah ya Allah ditolak tuh mending dua jaknya henteu mah sabelah bae rada ringan beureun ieu kanyahoan bae Gusti Allah masyaallah kam tazni ainuk geus sabaraha kali pake zina ieu mata lantaran mata teh zina al ainani tasnian al ainani dua mata ieu zina cak sahabat qalu wa ma tasnian kumaha zinahna mata zinahna mata dipake neuleuh nu diharamkeun ku Gusti Allah minan nisa'i wa gairiha neuleukeun ka awewe jeung lian-lian anu diharamkeun ku Gusti Allah mata termasuk kana zina cukup jang ditonjok ku siksa Allah tina mata doang ge zina unggal poe ndeu kumaha deui atuh urang boga imah darepeunana jeung gigigeurna kontrakan urang Brebes urang Lampung dan lain sebagainya isuk-isuk ngopi di hareupeun imah neuleukeun si Mbah nu ndeu ka pabrik teh bahenol dideleukeun gunyana nu putih dideleukeun teu karasa eta ku Ki Haji pajar teh mah horenganan henteu si dosa eta cukup jang ngerebek di neraka mah neuleukeun si Mbah doang unggal poe unggal isuk unggal sore malah mah nya ge atuh senyum segala itu nage senyum deui ai itu mah senyum teh lain bogoheun abu ulah mayar Ki Haji nama bunga pajar bogoheun atuh di mana bogoh sabira kaki-aki atuh tungtung nama udah mbak mah jangan mayar lah diberi senyum doang tinggal nini-nina atuh nyarekanan wah senyum kan wah tahu diri cemburu berarti nu cemburu mah lain budak ngora bae nini peot ge cemburu sarua bae masyaallah
di negara urang gos kieu kuari. Ya Allah ya Rabbi bari ngopi di hareupeun jalan kontrakan mah teu bogangan di hareupeun jalan imahna mantes mandi rapi bari ngaroko di hareupeun imah neuleukeun anu leumpang komo lamun macet manyana malah marada ngadoa sing macet lantaran rada kebel neuleukeunana geus teu karasa ta dosa kotrotan pasoro jabalan sakali horeng dosa jadi segede gunung itu ada singa dewata urang teu bisa dulu ka Gusti Allah di dunia di akhirat mangke mun urang ka akhirat jeung mudah-mudahan urang ka sorga karek bisa tapi di dunia urang dideuleukeun ku Gusti Allah mata urang ala sabilil ihatah neuleu jeung kanyahoan lirikan urang neuleu urang kahayang urang kumaha kageunahan mata urang dan lain sebagainya mantak ieu geura tobatan mata geus kolot mah umur 60, 50, 60, 70 geus kudu kieu bae tadi imah teh Gusti mata abdi alhamdulillah ku Gusti dibere mata titipan ti Gusti ieu mata teh ku abdi digunakeun pake dula deuleu Gusti teh make aturan aya nu halal aya nu haram ieu teh neuleu teh ku abdi sok digunakeun pake deuleu anu haram Gusti deui pemuntayangan niwal tika Gusti mun abdi maot mata abdi ieu henteu dihampura meureun abdi cilaka tapi Gusti ngopan Maha Rahman Maha Rahim Maha Ghafur abdi mah hampura baca Gusti dihampurat wae coba mantes tobat sia deuleuan sia diperhatikeun wae geus tunggas bae dihampurat wae memeh bae sia geus bisa tobat coba timiti kuari datang ke selanjutnya coba kula alhamdulillah geus ditobatan harampang da asal geus tobatan bae ibadah ge hampang lain deui ngadenge suara azan ge giat bebe jaga pemajikan azan kan dek sare heula ka aja ih saya pemajikan apa dek sare heula heeh bae ngeunaheun ke ka masjidna bae hampang je ya ieu ondo teh naon ieu euy azan mah tuh ka masjid nya geus ka masjid lah hampang